Cikan wa dek masa curiga ka wa dibere puasa ge anger we eta awak siga babon kitu bikin badag we apa wa mah tara puasa apa kumaha tah jas ukana ieu mah kandal atuh cep nu betul wae atuh aslina cep tetekeun atuh wa jeung nu deek lah kajeun gocap 1000 namahna atuh moal kuateun cep najan namahna ku sawah 2 hektar oge siap mahal jasa bangun namanya wa tapi bisa meureunnya ke tahun pageto dewek pinjem kajang kawinan euy migagah atuh pek bae cep dek mah teu masalah nu penting mah kadekna pemasukan euy kajeun lah direntalkeun sampai gocap bangsat didueteun keneh kadek nya sia bawa mohon atuh cep teu bisa kitu wa mun haratis teu bisa dong 20.000 lah ogah cep kajeun jeung 7 poeun kajeun bedo dek mah aya peutelasnya sia mawa eueuh pisan saluran tangan teh kadek bodo amat daek heuk teu kajeun eueuh we rasa empat tetehnya daek geus ngadekeun ka era game nya geus lah kalem we kayak gampang gitu atuh da kasep lain euy ieu teh aya beja tina Facebook pajar teh ua kawin cenah engke Sawal mohon cep tanggal 4 Sawal tapi beja mah cenah diundur nepen ka tahun baru ku sababaya corona nu jadi pertanyaanna yakin gitu ua bisa nahan nepen ka tahun baru teu bener teu niatan rek diundur bangun nama geus teu kuat ya sia mah wa teu kuat naon teu kuat geus hayang buru-buru ngadaplok dina beuteung pamajikan teu bener lain karena eta lain dek mah hayang ibadah dewek jadi leuwih sampurna kulantaran geus berumah tangga boga pamajikan pahala ge pasti berlipat ganda jadi lain kulantaran dewek hayang ngeplu doang bangsat tapi memang terkadang masuk aya sih pikiran kadinya teh da pasti bajengan lalaki mah model kitu lainna ari engke rencanana model kumaha aya dangdutan apa wayang golek apa kumaha tah sigana mah moal aya di kawin teh di KUA bener nyawa nya tanpa ramean mah atuh euy dek moal bisa nguat pan teu meunang model ngawin janda sia justru eta keuntunganna dibalik semua ini teh jadi dewek teu kudu ngeluarkeun biaya gede tapi wa nu ngaranna hajat mah kudu wani bebeakan mih aya kesana ka urang masa da moal matak doraka nu penting mah jeung alhamdulillah hatur nuhun tos nonton penghilap di like, comment, share, and subrek mih derek ge tereh kawin atur nuhun